Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala jami'i ni'amillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salata wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa ila akhiril ayah wallahu a'lam bimuradih amma ba'd. Anu dipika hormat para kasepuhan bini sepuh, tokoh agami, tokoh masyarakat, para kiai, para ajengan, miwah para ustad sareng ustadahna nu aya di ieu palemburan. Anu hapunten teu tiasa disebatkeun hiji-hiji asmana tengirangan rasa takdim hormat pribados ka para marantena. Mugia urang sadaya kenging kaberkahan tinu janten guru-guru urang. Amin ya rabbal amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok cabut heula kembangna, simpen HP-na, mani usal-usal beta tadi teu anggeus-anggeus. Aduh ampun, asa eueuh nu merhatikeun meureun nya. Aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa, miwah jajarana nu sami dipika hormat Bapak Haji Uci dulur simkuring. Alhamdulillah tiasa patepang deui, paamprok deui dina momen silaturahmi masih dina raraga lebaran Idul Fitri. Ngan bedana ayeuna mah can mere kopi, nuti heula mah da kuring silaturahmi jadi kabagi kopi Cipakem, ayeuna mah bisa dibungkus bae ari aya mah. Miwah Bapak Lurahna, Bapak RW-na, Bapak RT-na, Bapak Kesra, tur sadaya perangkat desa nu sanesna, mugia ku Allah dipaparinan sarehat panjang umur, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu anu sami dipika hormat, nu sepuh nu anomna termasuk nu keur ngomekeun HP tita tadi teu anggeus-anggeus, diuk deui, seuri deui, nangtung deui, ampun meuli tripet geura neng. Ibu-ibu, bapak-bapak nu sami hadir, nu tebih nu cakedna, nu sepuh nu anomna, Ibu Hajah miwah Bapak Hajina nuku pribados dipika hormat tur mugia urang sadaya kagolong jalmi anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu, amin ya rabbal. Teu hilap teu kakantun khususna ka sahibul hajat Bapak Arif Hidayat, biasa dipanggil dalam kurung Jotet. Ieu naon Jotet aing, ampun. Di mana syasakalana ieu jolkana Jotet atuh. Tina Arif Hidayat alus-alus. Jamaah Sunda aing. Miwah Neneng Sumiati nu biasa dipanggil Moms Nuthan. Waduh, nu mana ieu Pak Hajat teh aya
ibu hajat namanya. Oh iya mohon nu kaca panyon nya pun kudu wauh heuh da eta nu bakal mere duit ka urang teh. Anu mana mantena syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala dina raraga tasyakuran walimatul khitan murang kalihna nu asmananatan anugerah ilmi nu parantos di khitan sejak ngundang urang palawargi sadaya nyuhunkeun dirojong ku doa da ari nu ngadoakeun mah beuki loba beuki sae itu tambih loba teh tambih sae maka ieu tujuan pahajat ibu hajat ngulem urang sadayana nyuhunkeun pangdedel doa ugia ieu murang kalih anu parantos di khitan sing janten murang kalih nu soleh amin gitu ulah darablang teuing atuh jika kolecer bae ongko mudah-mudahan ieu panganten sunat masing jadi murang kalih nu manfaat keur dirina keur kulawargina tatanggi bangsa miwah agamina ngajadikeun murang kalih nu tiasa ngangkat darajat ibu bapakna sabab ibu bapak teu saeutik anak pake toning jaga di akhirat mantena lebet ka neraka indung bapana lebet ka sawarga nu jadi anak teu narima sampai anakna usul cara bahasa kasarna mah demo ka Gusti teh Gusti nah hari kuring ka neraka ari indung bapak ka sawarga pan silaing mah teu daek taat cek Allah teh ari cek budak teh ditembalan Gusti pan urang teu taat teh gara-gara indung bapak tarang ngadidik urang paribasa teh sambeang tara dipiwarang tara diwarah maka lebah dieu mah Gusti kuring nu jadi anakna manuhun eta indung bapak kuring nu di sawarga teh seret bebeskeun jeung kuring karuhanana naudzubillahi min maka lebah dieu mah nu jadi anak teh amanah ti Gusti maka urang nu jadi indung bapakna kudu bisa lebah dieu mah ngadidikna kumaha carana budak urang teh jadi budak nu soleh tur soleha nya kitu naon ari soleh jeung soleha sering para kiai ngabales sering para kiai para ulama ngajelaskeun nu disebut soleh solehah teh naon al-qaim bihuquqillahi wa huquqil ibad nu tukang mah itu cari cing we hari keur mikiran udah aing du badak geus tinggal babayarna bae kamari munggahan dak keukeuh pamajikan jeung budak hayang dahar lumrah jeung batur atuh teu boga duit ge nganjuk hayam beres munggahan asup lebaran pan harayang meuli baju can gablek duit keneh kuat kang nganjuk deui bae ka tatangga ayeuna geus lebaran hayang laliburan geus liburan teh pan kasusul kaloba nu hajatan ari teu kondangan pi omongeun ari kondangan pan duit can kadeuleung maka ieu awakna mah hadir pangajian otakna mah keur kakalayaban isukan neangan injemeun kandi deui maralaweung bae pan Gusti Agung teraskeun ieu teraskeun dugi ka mana tadi teh tuh pan cek aing gen jadi palanggeranana soleh teh jalma cek ulama teh nu bisa sae bisa beres urusan ka Gusti sae beres bentes urusan jeung papada makhlukna eta karek bisa disebut soleh nu sampurna paribasa di dieu paku ibadahna getol ka Gusti nu Maha Suci paku sosialna ka masyarakat kadulur jeung tatangga sae kacida soleh yeuh kuuna
Ari alus urusan ibadah nak tapi ka masyarakat malah khianat punten-punten can hayang disebut can waka disebut soleh begitu mah. Aya deui model jalma alus ka tatangga alus ka duduluran ngantara sampean. Batur puasa manehna mah hanteu aya eueuh begitu. Tuh geuning aya di bae ada wayah takbiran pangrikatna Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cek malaikat sia puasa hanteu ada takbir pangeulana. Aduh Gusti, rupa-rupanya makhluk teh geuning. Tuh. Jadi supados urang disebut soleh teh bagaimana caranya Pak Bu kita beres urusan dengan Allah, kita beres urusan dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak eta pelanggaranana. Dan ini yang diharapkan dan diinginkan oleh ibu hajat dan bapak hajat, bagaimana anaknya tersebut yang bernama Nathan Anugerah Ilmi bisa Allah jadikan menjadi anak yang sing kompak itu hartos. Nah, iya kan manfaatna tolabul ilmi teh sasiereun sabeunyereun paribasa kolot baheula mugia aya nu nempel bisa dipake dina kahirupan sadi dinten bepeureuheun da uget-ugetan mah bieu tadi geus beurang nya katut ka pakuna ge embung katinggaleun hayang dikejar dosa cenah kitu laguna ge manya surung aing teu apal meureun unggal nu hajat laguna dikejar dosa we eta karesepna teh keun wae eta mah da karesep itu nya aya di nu resep teh surga di balik dosa aya eta teh bener itu maka urang syukur alhamdulillah ka Gusti Nu Maha Suci dina wengi ieu numutkeun kana hawa nafsu kahayang panon jeung awak mah urang teh istirahat di imah betul tidak cara rape geus silaturahmi ti kamari ku kurilingan bari jeung jaroh ka kuburan makam karuhun urang betul sarua bae uing ge ece jabat ti Karang Tawang kadi teh panjauh minta dijemput nu hajat teu gableg mobil cenah aing tina motor ka dieu teh untung teu hujan kabayang mun hujan urang ngaji jijibregan meureun tuh tunduh sarua bae kuring ge isuk kudu ka Karang Kancana tadi teh sampai ka asar Paku balik ka imah rehat sakedeung mangkat deui ka dieu disebut tunduh-tunduh disebut ripuh-ripuh ngan kapiheulaan ku butuh aing teh gitu butuh naon eta duit sia mah butuh ridho ti Gusti Nu Maha Suci butuh amal haram jadah teh main amplop bae deuleu sok disundakeun si Neng mah ya Allah ya Karim ya maka urang kudu syukur alhamdulillah mugia ieu teh jadi wasilah jadi ciri jadi alamat tetenger ti Gusti tetenger naon atuh ustad tetenger yen urang teh kagolong jalmi nu dimulyakeun ku Allah halo oi halo sabab Allah pami bade ngamulyakeun hambana keur hirup di alam dunia keneh aya cirina naon atuh cirina sakumaha nu disebatkeun kullun muyassarun lima khuliqalah jalma lamun dikersakeun sae ku Allah dikersakeun jadi jalmi nu mulia di dunia dumugi di akhirat ieu keur hirup di alam dunia na sok digampangkeun nyieun kahadean tah ciri naon Bu digampilkeun milampah ka sae eta ciri kadang ngusuantan adan eta sikil jeung hate teh mani oya gemetar wajilat qulubuhum kadang muadzin ti masjid Cipakem teh
Allahu Akbar di sawah kayak ditinggalkan gampang sawah make dituluykeun deui nu penting salat heula nuker dagang wawarungan pun syami nuker narima tamu hajatan ge sarua ngadangu suanten adan teh eureun heula salat heula keun tamu mah sinah dalahar beres salat mah disamper deui urang kitu teu oi urang kitu teu ngadangu suanten adan langsung ka masjid tangke heula komo keur hajatan mah tamu ngaburudul milih tamu milih salat tamu dah salat awal loh sahulu 50.000 kali 10 be geus 500.000 nah ini bagaimana keimanan kita bagaimana ketaatan kita kepatuhan kita terhadap Allah diuji Pak Bu jalma nu ditakdirkeun alus mah ku Allah ngadangu adan teh sikil mani hampangeun angkat ka tempat peribadahan aya di Cipakem ngaos rutinan mani uduheun diajak ngaji teh sakumaha tadi nu dicarioskeun ku paku urang mani loba keneh kursi nu kosong tinimbang jelema teh beda jeung menang bansos ditah ka desa jam 8 jam 7 geus pinuh di balai desa teh tak ieu manusia teh teu di Cipakem teu di Karangtawang sami bae sabab naon Pakuwu jalma mah lamun hayang menang buruh kudu bae nu kadeuleu ku mata dohir eta alasanna sabab ari urusan pahala pan teu katinggal ku panon dohir maka rada marales padahal lamun apal ditembongkeun pahalana jalma nu angkat ka pangaosan jalma nu salat berjamaah atuh eueuh satay kuku-kukuna acan jeung biasa karung duit 800.000 betul betul jalma mah kudu bae kadeuleu buruh teh ngomong ngaran awewe urusan duit mana nomor hiji kuring teh sok ngalamun ece cik atuh Gusti kali-kali mah pamajikan dibere duit ku kuring teh contoh kuring balik ti dieu bubun ye babak yang rezeki ti Cipakem ku pamajikan teh ditembalan enggak bubun bosen kahayang mah ngerasana mustahil heuh aya di Cipakem istri kaos gitu dibere duit ngomongna bosen aya pariksakeun ka rumah sakit edan eta awewe geus teu beuki duit mah jadi orang syukur alhamdulillah mudah-mudahan ini menjadi ciri dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita ini mendapatkan kemuliaan dan Allah jadikan menjadi hamba-hamba yang mulia amin ya rabbal amin ya Allah ya Rabbal berkah daripada kita kumpul di majelis ta'lim malam ini mugia Gusti nu halaladir tamtos gaduh hajat pangabutuh masing dikabul sadaya hajatna amin nu nuju kirang sehat mugia masing disarehatkeun deui lahir batinna amin ya Allah ya Rabbal atuh bilih aya nu tos rumah tanggi bang tahun-tahun can dipaparinan murang kalih masing kenging keturunan nu saroleh-sarolehah amin nu can nararikah bisi aya bujangan kolot boh parawan kolot aya aya bae katanya Karangtawang ge dulur uing geus 45 can narikah dukan yang anu kumaha eta teh yang anu kotak mah da eueuh ceuk aing teh kabeh ge sarua kitu alabatan kuwuk cek aing teh mugia masing karenging pendamping hidup anu didongkapkeun ku Allah pilihan terbaik di Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal amin ya Allah ya rabbal ya rabbi bil musballigh مغضى يا واسع الكرم يا ربي
حبيب الذي ترجى لكل هوى أغوال مقتحم يرى asa aya genjringan bieu teh. Ngeutu ditabaan jadi lieur ieu keur naek teh keur turun nada teh. Dadar buka kitu bae suarana teh naik turun teh seueuh bedana. Oh, eta genjringna moal ditabeuh mah tarurun bae cek aing mah. Ngaheurinan panggung. Halo. Ini ngomong-ngomong kita sampai jam berapa ngaji nih? 12. Sahana ngomong sampai jam 3. Lompat kalang sebkang aya wayang tuh sampai jam 3 tuh. Tuh di lembur Pak Kiai itu. Tadi kuring ngalewat aya Dadan Sunandar Sunaria Putra Giri Harja 3. Kuring geus rencana telah cini balik di Cipakam arek nongkrong sakedeung mah. Mumujeuhna rame jigana jam 12 ka ditu mah nya. Oh lalakonna geus barijilan kerajaan Amarta geus mulai kapalingan jimat jemus kali musyadana. Neangan mulanya Gusti midang dihabar tina yen kerajaan Amarta teh jimat jemus kali musyadana nu maok teh si Astrajingga. Ari Astrajingga teh si Cepot, sadulur jeung si Dawala, putrana Semar Bandar Nangka. Oh Semar Bandar ya nya itu tah ayeuna eueur tadi langsung dah. Teruskeun. Nah, Bu, Pak, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka urang teh kudu resep nalika dina kahadean teh. Sabab eta ciri ieu nu mantak ngajadikeun jelma, nu mantak ngajadikeun urang jadi jalmi nu diangkat darajatna ku Gusti Allah. Pancek Kangjeng Rasul kumaha matan nasu ala ma'ash, mautna jalmi eta kumaha kabiasaan keur hirupna. Nah, lebah dia mah orang kudu angen-angen. Pak, Bu, maut najalmi kumaha kabiasaan keur hirupna. Lamun hirupna terbiasa nyieun kaalusan, mautna ge alus. Lamun keur hirupna terbiasa midamel kagorengan, fal iyadu billah mautna ge goreng. Ieu Kangjeng Nabi nu nyebatkeun. Mautna jalmi kumaha kabiasaan keur hirupna, alus gorengna kumaha keur hirupna tingali. Keur hirupna getol ibadah, seneng midamel kasaean. Jeung dulur akur jeung tatangga taraneangan pipaseaeun, insyaallah mautna ge sae. Tapi keur hirupna kana ibadah teu pati beuki. Jeung dulur teu daek akur jeung tatangga para sea bae, tingali mautna ge goreng. Nauzubillahi min dzalik. Tuh. Maka lebah dia mah kita diwarisi kebiasaan-kebiasaan yang baik oleh leluhur-leluhur kita. Kamari karaos dongkap lebaran Idul Fitri. Ba'da salat Id, salat riaya di masjid, kita semua salam-salaman saling memaafkan. Darumasya urang hirup bertetangga, urang hirup jeung batur salembur jeung batur sakasur, sok aya paket rokna leres. Karena ini dinamika kehidupan. Tuh bisa sacipakem kudu resep kabeh ka Pak Haji Pakuwu, enggak bisa. Tuh bisa sekarang Tawang jalma kudu resep kabeh kasih Fikri, teu bisa. Ngajedog di mana baik di Cipakem di Karang Tawang tetep nu ngaran tatangga aya nu resep, aya nu aya nu alus, aya nu eta. Lamun urang hirup hayang boga tatangga alus kabeh pindah sia teh Cipakem. Kemana pindahna? Teangan perumahan anu kanan kirina tatangga urang malaikat kabeh. Insyaallah boga tatangga malaikat mah eueuh nu goreng. Alus kabeh ngan ku sabab tetangga urang jelma
pasti plus minus aya nu alus aya nu goreng katambihan dikiatan ku dawuh Rasul kullu dzi ni'matin mahsudun sakur-sakur Allah mereka nikmatan ka hiji jalma sok aya jalma nu hasud nu teresepna. Betul paku meuli mobil beres hajatan harita contoh ieu mah aya bae teh nu nyeletuk duit desa dilebok gitu belikan mobil aya bae eta zaman nu kitu teh padahal paku saja banding jadi kepala desa teh ti bareto da geus boga bisnis dina urusan perkayuan bisnis kayu bisnis kopi aring jadi kuum eta mah niat khidmah bae ibadah ka pangeran manteuna mah da duit mah geus ngabadag ti baheula ge betul tapi ada orang yang punya pemikiran, punya anggapan ketika kuwu ulah-ulah meuli mobil, meuli motor anyar. Aya bae celetuk deuleu meuli motor anyar deui bae enmek deuleu itu. Duh, kullu dzi ni'matin mahsudun. Bapak Ibu sebagai masyarakat pun sama. Beres lebaran, boga rezeki, salaki datang di kota mawa duit juta-juta, meuli emas mumpung keur murah hargana. Kerturun ayeuna teh emas global dunia teh meuli be gelang 50 gram mah dipake be kondangan kanu keur nyunatan nya panon jotet Arif Hidayat gitu cek nu teresep mah naon bahasana deuleu itu siaya kondangan emas mah keruncum dipake kabeh hutang mah ka aing geus sataun teu dibayar ieu teuh celetuk deui nu teresep teh nu gering hatena nama dah daek dibobodo eta emas imitasi emas bobohongan nang meuli dina TikTok aing ge nyaho aya deui teh dan ini kita harus paham supados naon supados urang teh teu kagetan jadi jelema teu baperan tikutik baper tikutik baper di adatna hirup bertetangga mah aya nu halus aya nu goreng di mana-mana itu sudah terbiasa hal kayak gitu. Halo. Maka bagaimana caranya kita bisa menjadi hamba yang senantiasa ketika hidupnya terbiasa bisa karena terbiasa ngajalankeun kasaean dengan harapan cocok apa yang dikatakan Rasul matan nasu ala ma'as maut najalmi kumaha kebiasaan keur hirupna kahartos maka ada cerita orang hidupnya dagang bae sate kamana-mana ngider jualan sate kenging musibah kaserepet mobil dibantun ka rumah sakit ditungtun kudu dulurana Pak Allah karena itu anjuran Rasul jalmi nu keripuh kudu ditalkin cek dulurna la ilaha illallah berat ieu lisan nyebut la ilaha illallah sampai ditungtun nu kaluar tina lisanna naon teh sate mah naon cenah teh sate karena anjeunna tiap hari yang dikeluarkan yang disebut dari mulutnya teh sate tuh keur sakaratul maut bukan Allah tapi teh sate karena apa kebiasaan. Maka supaya ia lisan terbiasa ketika ajal datang menghampiri kita sehingga kita mudah untuk mengucapkan kalimah thayyibah sebagaimana yang dikatakan Rasul man mata ala qauli la ilaha illallah dakhalal jannah jalma mun maut bisa ngucap mantun keimanan tiasa ngucap kalimah la ilaha illallah lebet ka sawargana Allah subhanahu. Sekilas kayak gampang Pak Lurah. Jika gampang ngomong la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Budak SD ge bisaeun. Gampang soteh keur waras Pak Lurah. Acakan ulah-ulah keur dicabut nyawa. Urang diuji ku nyeri waos.
nyut kinten-kinten orang semangat ngaji Quran. Boro-boro hayang ngaji Quran Pak. Huntu keur nyut-nyutan. Aya nu ngadenge keur ngaji Quran bage ditah eureun kadang ulah tarik teuing aing keur jadi huntu. Bener da? Komo urang boro-boro urang nu ngaji, nah aya nu ngaji batur ditah eureun. Tong tarik teuing sia ngajina aing keur nyeri huntu ieu kana hulu nyut-nyutanana. Tuh. Komo kamari lebaran, loba jalma nu ngider ka palemburan, karaos jualan baju. Eta asa ngece, haram jadah aing keur nyeri huntu karaos. Saya ini bualedo eta. Betul. Nah ini horenganan bisa nyelisan kita, hati kita selalu terus nyambung ke Allah karena terbiasa. Hari ini tidak terbiasa mah ternyata abot. Bu, sok aya bahasa malakah. Malakah itu spontanitas karena terbiasa kebiasaan. Ketika orang kondangan di musim penghujan di Soledad eta suku manggih kareuwas naon nu kaluar tina lisan. Astagfirullah. Karena kagetnya pleset di Soledad naon nu disebut bobogaan kadang. Sok tak jarang saya dengar ibu-ibu gebis ruas nu disebut kalah bobogaana karena kaget Bu. Terbiasanya mungkin seperti itu, tapi kalau terbiasanya zikir ke Allah jika ibu ketika gebis astagfirullah labu innalillah lain nyebut bobogaan si bapak tuh, itu baru ada kejadian anu bikin kaget kaukur kene atuh komo ketika dicabut nyawa anu nyeri na kabina-bina tatangga warga keluarga eueuh nu neuleueun yen setan ngariung pinggireun urang nu ek dicabut nyawa bade naon bade ngelesotkeun keimanan dina hate ti koro hausna saalaheun jalma nu keur puasa dibawa panen pare dibawa panen kopi di Cipakem ngan tatangga jeung dulur eueuh nu apaleun setan ngagigintil mamawa ekstra jos sok sia hayang minuman nu ngeunah ieu nu penting sia ulah iman ka Allah sia kudu ngaku yen aing teh pangeran nyane pan walaras mah teu kadeleueun makana kan cek kiai kumaha mun aya nu tos udur payah ulah ditebihan sok geura aoskeun yang baca yasin yang baca sholawat yang baca zikir siwakan pakai siwak supados naon dina pisahna ruh sareng jasad ieu dulur ieu kulawarga pupusna pupus anu husnul eta kahartos naon tadi teh hiji urang hirup kudu terbiasa midamel kasae supados urang teh pupusna ge dina kaayaan sabab hirup di alam dunia moal salami di alam dunia urang bakal ngalih ke alam di alam barzakh aya alam akhir pilihan ngan dua mun teu sorganya narak maka mangpang meung urang walaras ken sarehat ken yuk sing seneng ibadah midamel kasayan di antawisna hadir majelis da urang teh hirup sok kagod sabab di alam dunia sok aya godaan set lo baju jurang-jurang kamaksiatan jurig tuh da si mimin mah jurang-jurang kamaksiatan. Bagaimana ada peningkatan yang signifikan anu katingali saantosna lebet dina lebaran sasi Syawal apa yang kita lakukan di bulan Ramadan terus kapraktekeun dina bulan Syawal bulan Dzulqa'dah Dzulhijjah dan seterusnya. Jangan sampai ketika setelah lebaran ada peningkatan bukan urusan ibadah berat badan hungkul jika nuker ngomong
jeung Kori murang kalih tadi Cep Arsyad juga dilanceuk jeung aing teh. Dageus dari mana-mana ngaran lebet lebaran teh mangpang meungpeung bisa barang dahar teh isuk balik salat Id teh buat ngahantam opor beurang saeutik sangu jeung dagingna beurang saeutik teh isuk mah geus caleuri duhur mah pahibeng eta di tukang baso teu di ditu teu di dieu teh sarua bae betul betul. Padahal di bulan suci Ramadan kita diajarkan seluruh umat muslimin muslimat parwasa pitah saum nu hartina saumun sumtun sodnya daripada lafaz saum sumtun itu naon cicing nahan daripada hal-hal yang tidak baik. Ari sakirana teu alus ulah sok diomongkeun cicing sumtun mimna malakun ngeker nahan ngempet tina naon an hubbis syahwat dunyawiyah tina menggebuk-gebukna urang boga nafsu cinta terhadap ya anu kebanget sampai ngabelaan pasea jeung dudulur gara-gara Bu Pak nu mantak ngajadikeun jalma pasea pasti kapitalna alasanana dunia ndak ada selain itu. Aya urusan akhirat nu mantak ngajadikeun jalma pasea aya weuh kalau toh ada aya Pak Ustad di urang masuk parasea ustad jeung ustad teh gara-gara rebutan job tahlilan bukan gara-gara tahlilannya yang menjadikan ini orang pasea tapi gara-gara berkat dan amplopnya yang menjadikan perdebatan. Betul tidak? Kalau nggak ada berkat nggak ada amplop mual pasea penceramah dengan penceramah silih hasur silih gorengkeun bukan dari balikul anni walau ayah bukan dari penyampaian agamanya tapi ininya yang menjadikan penyakit dalam hatinya. Kartos nggak ada urusan akhirat nu ngajadikeun jalma parasea. Kalau ada urusan akhirat nu ngajadikeun jalma parasea itu niatnya bukan akhirat tapi li ajli dunya karena urusan ya kartos meh beunang kabeh moha di masyarakat bae nu dielingkeun ari ustad saha nu ngelingkeun leres nu sarua bae da ustad juga manusia boy bukan nabi sok aya geringna kiai sok boga gering hate boga bae penyakit hate mah lain jelema bodoh hungkul nu palinter ge wayah gering mah gering maka obatna naon penyakit hati di antarana kumpul di majlis maos ayat suci Al-Qur zikir ka Gusti salat tengah weng kumpul jeung jalmi-jalmi sok apal tombo ati laguna nah urang nyanyikeun tadi urang mah nu nyawer mah nicuyah aing neuleuna YouTube hayang nyaho bae ieu penting ayeuna malereta teu aing penasaran aing wur curang teh eta cing aing ke penting aya nu nyawer ta teu ieu ceuk aing teh diajak sisiiran hayang apal bae kudu dipiheulaan heula ku kuwuna sih nu nyontohan depan kuwuna heula meureun pupuhun rembur nanya mangga oh can tadi on gentos tombo ati iku limo perkarane kaping pisan maca Quran lan manane kaping pindho
salat wengi lakonono kaping telu kang soleh kumpulono kaping papat kudu weteng ingkang luwe atur nuhun kaping limo zikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa ngelakoni mugi-mugi Gusti Allah nyembadani atur nuhun Paku geus ya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin aqdama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi obat hati itu lima perkaranya yang pertama baca Quran dan maknanya, yang kedua salat malam dirikanlah yang ketiga Atur nuhun. berkumpullah dengan orang soleh yang keempat perbanyaklah berpuasa yang kelima zikir malam berpanjanglah salah satunya siapa Atur bisa nuhun. menjalani Bapak hajat dia moga-moga Allah Nuhun, Ta'ala Mi. Masya Allah. mencukupi atur nuhun mi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. nah eta obat penyakit hate naon cenah nu kahiji maca sareng maknana hayang maca Quran bari jeung paham maknanya lain bim salabim lain ujug urang kudu daek neuleuman ilmuna makana sok aya nu disebut ilmu bayan ilmu mantiq ilmu badi' hayang paham kana balaghah pan urang kudu neuleuman heula nahwu sorofna jalma pinter ngomong tapi teu ngartieun nahwu cek ahli ilmu teu diaku omonganana cek ulama nahwu wa nahwu aula awalan ayyu'lama idzil kalamu dunahu la yufham jalma ngomong teu dibarengan ku nahwu maka omonganana teu bisa dipahami kadituna ngawur duh halo makana jauh kene urasa ngarasa geus cukup ngaji teh baheula tamat Quran sakali nyieun tumpeng geus bepikirna sakitu ngaji teh tuluy salagi can yang hulu ngaler mah ngaji we betul